Jadi emak-emak mah kudu bahagia. Hoream masaknya meuli, hoream daharnya jajan. Teuing kunana haon cenah ieu teh. Jam sakieu geus bebeledagan puji teh. Tapi kela-kela samemeh turun, urang taraptikeun heula proyek 2M. Tah ieu proyek kahiji menjahit heula bubututan. Alhamdulillah ning ieu ararasa kabeh. Heueuh ngan sok seungah we ari geus jajahit kieu teh. Nya seungah kunaon cenah buni? Nyata pan sok hoream panggih jeung gunung istrikaeun. Tah bubututan geus dialaan kabeh. Singkat cerita baju ge geus dipuihkeun. Tuluy we urang rawuh bubututan anu gararingna. Geus welah geus namru kitu mah iraha dieu we sakasampeurna. Tah ayeuna mah urang turun heula ka dapur. Dina kondisi beuteung keur lapar, disampakeun pemandangan anu kieu ieu. Atuh beuki we bebeledagan peuji teh. Ret kana kokobak wadah, kot pinuh ku wadah anu ngajara reng jehe bari rarewo. Ah paduli teuing antep we heula. Rek nguruskeun heula beuteung ayeuna mah. Lamun gegero heula mah kuriak salatri heula. Mata kade ieu mak-mak mah kudu sehat. Samemeh barang gawe teh omat kudu dieusian heula beuteung teh. Kasehatan nomor hiji. Ning ieu singkat cerita geus nepi di tempat tujuan, urang jajan heula ka warungna Om Ubed. Bari kamarana cenah ieu teh tukang warung teh aripek teh eta tah aya heueuh bari sapotong we ngamera teh daerah aripek teh wios cenah teh abi mah di kamera oge har heueuh sok atuh cekeng teh genah atuh ari kitu mah urang teh leluasa ngamera teh da kusok beda-beda geuningan besti jelema teh aya anu embung asup kana kamera teh ulah di kamera cenah abi mah isi atawa stikeran cenah abi mah pokona mah beda-beda we besti heueuh teu naon da privasinya eta mah ning tuh teu kara sakala geus sagala dipalastikan. Singkat cerita waktuna babayar we hatur nuhun Om sing laris manis icalana ning hari geus bebeunangan mah hayu we urang balik deui tah minangka nguji mental si Bunit teh aripek teh jo aya nu ngelaksonan. Aduh kot beureum beungeut era. Singkat cerita si Bunit geus nepi deui di rorompo hayu we ayeuna mah urang ekseksuki tuh meuli es teler si Bunit teh meuli ulu kutek jeung capcay tadi teh tah ieu we pisang urang huapkeun ti heula ari pisang teh apanan cau nya tapi di dieu mah ngaran pisang teh cauna teh kudu dijeketan heula ku tarigu digulaan da lamun teu dijeketan mah ngaranna teh cau we pokona mah arek pisang erek cau ge anu penting mah ieu ngeunah tuh nya ada karek ngadahar pisang hiji ge jadi we embung kana sangu mah hayu mending urang beberes heula we meungpeung rada aya sumanget ye soalna ulah diengke-engke lamun keur daek mah bisi kaburu datang di juri hoream sok barabe jeung hese we deui meranganana tuh nya da bakat si Bunit masuk ngarawuh ku siku tah urang lanjut we meresan meja kompor ning ieu kot nalengnong teu puguh rupa ara reuteup sagala aya ning ieu kate kot nyareng cele duaan aling urang si beungetan komporna kot reng hod kieu ning ieu singkat cerita komporna geus gulawing tah ayeuna mah karinga mandian maraneh tring tuh kosong we kokobak teh geus marani imah kabeh tah katel hideung mah dihanap da teu kabagian tempat. Singkat cerita ieu sorena diajak jajan ku tatangga beneran hiji teh can dahar heueuh jeung keur hoream we deui kana sangu teh mata kot langsung jius we aya nu ngajak jajan teh tuh torojol we rombongan si kakak heueuh lanceuk si Bunit eta teh besti tah ieu teh berada di sebelakna teh Pia anu lokasina di Sawah Rukem tepatna di seberangan SMP PGRI tuh bari kot geus bararingung besti barieukeun tah minuman dingin ge aya tapi anger da keukeuh karesep si Bunit mah ieu tah singkat cerita milihan sebelakeunana geus beres hari nungguan antrian tah ieu tempat lesehanana besti ning tuh hari nu batur geus datang sing tarorojo ari nu si Bunit mah encan wae kalah